Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jalla wa ta'ala ila huda wa dalalata ala khair wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbati wa arba'id darajat wa muhimati bidin wa dzalika sabilul anbiya'illahi mursalin wa awliya'i shalihin wa ulamil amilin rasyidin bil ilmi wa yaqin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa Muhammadur rasulil amin wa habibil makin wa tabi'in nabi wa ilal muttaqin wa sayyidina sabiqina wa lahiqin wa ala alihi wa sahbihi muhlisin nasodikin wa ala tabi'ina lahum bi ihsani yaumiddin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabada amabana. Kembali ulang ia ngabuat dengan kitab Nasrul Dunia dina kasalapan tentang tetap ajib istiqomah kana agama ujung tetes kuat tekad dina urusanana eta sabatu ala dini wa qarnu bi umrihi. Dia dengan aina urang jeung lobatanana nyaeta dina wa bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidzalika jikawan eta sifat sholabah wa sopa geus ngasifatan saha Allahu Gusti Allah akhibahu kepada kekasihna fi qawlihi dina dawuhanana ya ayyuhalladzina amanu jamal-jamal mu'aliman mayang taru sisa jama'an murtad minkum di antara anjeun andinihi dina agamana wasaufa ya'tillahu maka Allah bakal mendatangkeun biqaumin kaum yuhibbuhum anu Allah mika cinta ka maranehanana wa yuhibbunahu jeung maranehna mika cinta ka Allah azillatin tur anu lemah lembut ala mu'minina ka jama-jama mukmin aizatin tur anu tegas maranehna ala kafirina ka jama-jama kafir jahiduna maranehna jihad fisabilillahi di jalan Allah wala yahukuna jeung manang teu salieun law matala imin ku panyancang jama zalika arinu karitu teh fadlullahi eta karunia ti Allah yu'tihi anu dipaparingkeun ku Allah eta karunia mayasya'u kajama anu dikersakeun ku Allah wallahu jeung ari Allah wasiun eta nu maha jembar alim tur nu maha uningan wa bidzalika jeung kalawan eta sifat sholabah wasofa geus ngasifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattabi kaum Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mugi Allah ngaridhoan ka mantena
an Sayyidina Umar ahwakum ari pangkuat-kuatna diaranjeun kabeh fi dinillahi dina agama Allah. Umarun nyata Umar qaulul haqu anu nyarita bener wa malahu jeung teu aya pikeun Umar binasi di antara manusia min sadiqin jama sarieun kulantaran benerna waqad kana jeung kabuktian aya radhiyallahu anhu mugi Allah ngaridhoan ka mantena ka Sayyidina Umar min aslabil mu'minina eta kaasup pang teges-tegesna jama mukmin bi dinillahi dina agama Allah. Wa asyabihim jempang bangetna eta maranehanana adabihi dina nyepeng kana agama pihaqin nafsihi dina hak dirina wa pihaqi ghairihi dina hak batur hatta sorot nepi ka bukti al-amsalu pirang-pirang ibarah tadrobu bihi eta dijadikeun contoh kalawan umat fi adlihi dina adilna wa amrihi jeung dina nitahna Umar kana kahadean wa amrihi bil ma'rufi jeung dina nitahna Umar kana kahadean wa nahi anil munkari jeung nyaranna Umar tina kamungkaran wa qiyamihi jeung panjegna eta Sayyidina Umar bil haqi kana bebeneran alal qoribi kajama anu deukeut wa ba'idi boh kajama anu jauh. Radhiyallahu anhu mugi Allah ngaridhoan ka mantena wa an ashabi jeung ti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'ina eta sakabehna wa amaraqatu jeung ari sifat lemes hate atau lembut ala mu'minina kajama-jama mukmin fa ayyakuna maka eta bukti jama rahiman bihim anu mikawelas kamaranehanana musbiqan alaihim tur anu mikadeuh kamaranehanana wa bidzalika jeung ari-kari jeung ari nu kitu teh min asrafil akhlaki eta asub kana pamulyana akhlak pirang-pirang akhlaknya wa afdalul khisali jeung pautamana pirang-pirang pasifatan wa bihi jeung kalawan eta sifat ridho wasofa geus kasifatan saha Allah Gusti Allah
rasulahu kautusanana faqala maka Allah ngadawuh laqad ja'akum teman-teman geus datang ka aranjeun kabeh rasulun hiji utusan min anfusikum ti golongan anjeun kabeh azizun alaihi karasa berat kaita utusan ma'anitum kana naon anu mata nyusahkeun ka aranjeun kabeh harisun alaikum tur anu banget mikarep kahadean pikeun maraneh bil mu'minina ka jama-jama iman raupun eta banget mikanyaahna rahimun tur anu mikadeudeuh Quran surat At-Taubah tasakitu Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene dina kitab Nasoi Dunia dina bab kasalapan tentang ajeng istiqomah kana agama jeung kuat tekad dina urusanana lain dina agama hukum tapi dina urusanana naon sabangsina urusanana teh syariatna wa amma sholabatu bidin fahiya kuwatupi jeung ari teges atau kokoh atau kandel kaimanan dina agama nyata naon kuat dina eta agama pancen pajeg teh istiqomah dina nyepengna sarta boga rasa cemburu teh dalam artian ngajaga kehormatan Islam nepi ka manehna wani nyarita bener karasana teh sanajan pait walaupun misalkan cek urang teh urang resep eta kana perjudian tapi cek urang haram nya ulah dilakukeun. Contohnya misalkan perbuatan-perbuatan anu ngeunah tapi mata piharameun ulah jeung manehna teu sieun ku panyancapah jelema arek dihina ku batur saking urangna si ucut teh tegas di dieu teh jadi ulama nu tegas ketika ningali kaharaman teu meunang bakal sabari bisa sabari ngambok maka tadi disebut panceg kana agama. Jadi ieu bab ngajelaskeun ngeunaan salah sahiji rukun akhlak batiniah anu penting dina Islam nyata as-sholatu fiddin. Non as-sholatu fiddin teh kandel keimanan dina agama. Zaman boga ieu sifat moal gampang giclik, moal gampang babarian eleh. Moal eleh ku gogoda dunia. Saeutik dihasut ku batur teu ngaji, saeutik diajak ku panggoda setan eureun ngajina, saeutik digoda ku kaulinan dunia eureun tina salatna jeung ngajina. Berarti manehna can panceg aya teh agamana. Engkena bakal ngakibatkeun naon? Kamurtadan. Hatina ngajual agama demi kepentingan hawa nafsu loba pisan. Sedangkan ai masalah ngaji, ai masalah urang nuntut ilmu eta teh miti boyan sampai kalian lahat. Nu hatina batasna. Sabab naon? Kuat dina agama teh lain hatina kasar, tapi kuat keyakinan jeung panceg dina ngajalankeun syariat. Salat dilakokeun urang walaupun urang teh keur ulin, tapi urang teh ieu lamun urang ulin ngorbankeun ieu kewajiban nu paling penting. Aing mah meuli perintah Allah daripada perintah jelema. Pan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 54. Oge naon? Qulil haqqu wa in kana muron. Caritakeun bebeneran sanajan eta pait. Paduli teuing batu ijin ka urang. Karena tadi teh jelema anu jujur, jelema anu sidik, jelema anu bener pasti dipika ijin ku batur. Sabab naon? Sabab batur lolobana mikaresep kana hawa nafsu. Tah ieu kitu kang kudu sinaon. Bahkan nanti cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yagharu wa gharallahu ayatiya mu'minina ma haramallahu alaihi. Ya, hadis riwayat muttafaq alaih eta.
Sa teman-teman Allah eta boga sifat goiroh teh cemburu jeung goirohna Allah teh nyata nalika hiji mukmin ngalakukeun perkara anu dilarang. Mudah urang misalkeun contoh indung kalian, cek indung kalian teh ulah ulin cu. Urang teh kalaka ulin, maka pasti urang teh eta budak meni memperindahkeun omongan batu dibanding teh pangajak batu dibanding pangajak urang. Mare bapak kitu ngaji kalian lebih nurut karena omongan anu tebalik dibanding karena omongan anu bener. Darek naon ngaji mikirna ulin. Bahkan teu saeutik kolot-kolotna teu ngadukung kana pengajian, ya. Hanya sekedar misalkan hanya sekedar isunya, hanya sekedar misalkan teu dipikaresep eta guru kulolobana jelema sehingga diisukeun nutup parugu sehingga si guruna teh dipika izin ku batur sehingga manehna ge pimiluan nanti ngahasutkeun jadi anakna. Tah ieu perkara anu naon? Perkara anu teu panjang kana agama. Engkena bakal kumaha? Urang kulawan sifat kitu ge geus kaluar tina Islam, hatina kamurtadan. Nauzubillah min dzalik. Dina hanca ayeuna urang tadi wabidalika nya. Wabidalika jeung kalawan eta sifat sholabah. Tadi sifat sholabah teh sifat panceg dina agama. Wasofa geus ngasifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pakola maka Rasulullah ngadawuh saur anjeunna Rasulullah sallallahu aqwakum bi dinillahi Umar. Ari pangkuat-kuatan di antara anjeun kabeh dina masalah agama, dina masalah nyanjengkeun agama Allah nyata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mah atuh baheula ke zaman kafir Quraisy ge ngalakukeun adat kafir Quraisy teh pangtegesna ngubur anak sagede si pipah teh wani. Bari jeung budak teh kelucung sakinon saking indungna nyaah kanu jadi anakna boga anak wanita didandanan lalaki supaya naon supaya teu dikubur ku saha ku bapana ku Sayyidina Umar didan pas waktu kumaha kanyahoanna pas waktu keur pipis eta anakna teh pas waktu keur pipis kanyahoan eta teh awewe maka naon terjadi langsung ngerasa didina aib ngerasa didina hina boga anak perempuan teu loba tatanya ngaruang kuburan dikubur hirup eta Sayyidina Umar tos lebet kana Islam kitu sarua Rasulullah SAW dina dakwahna secara sembunyi terus lebetna Sayyidina Umar bin Khattab kana naon kana agama Islam menyebabkan dakwah Rasulullah jadi naon jadi secara terang-terangan. Sayyidina Umar mah pan tegas dina ketika waktu keur ngabela kafir Quraisy lagi tegas. Umar cek saha cek hiji kafir Quraisy. Maneh mah cenah neangan presiden cek Sayyidina Umar teh saha anu wani asupan agama Muhammad ku aing kadek beheungna. Aing mah ngomong maneh mah bisa ka batur adi maneh sorangan ge asup kana Islam. Saha ngaranna? Ieu diteang langsung kana dikedorang. Pas waktu ketika ningali ayat lembaran mushaf Al-Quran ditinggali ayat kadanguna teh adina teh nuju maca surat Al-Quran ya. Pas dina surat Toha lamun lebat maya terus ku Sayyidina Umar dicanang eta mushaf dibaca ngageter langsung hatena didinya lepas langsung berangkat neangan di mana Muhammad cicingna didinya katingali ku Sayyidina Hamzah cik Sayyidina Hamzah wah itu aya si Umar euy si Umar teh alin lawanun cenah ieu gitu mah maka kekuatan lagi 10 jelema banding hiji. Mata Sayyidina Hamzah singana Allah. Kembali ku aing di hareupan. Abu Bakar As-Siddiq geus kagetar ya. Semua para sahabat geus khawatir karena keselamatan Rasulullah. Ketika berdebat dengan Sayyidina Abbas, hadapkan aku kepada Rasulullah. Aneh cenah ieu. Berjengan pedang teh teu dijingjing kitu diasupkeun kana warangan. Lebat dinya Rasulullah langsung dirinya ngegepuk nangis lebat karena agama Islam tidinya langsung Sayyidina Umar tos ngabeat ka Rasulullah tos sumpah janji setia bahkan tos ditalkin ke Rasulullah langsung anjeunna berangkat ka Ka'bah dikumpulkeun kabeh kaum kafir Quraisy hei kafir Quraisy ai Umar bin Khattab geus asup kana Islam
sahasan wani ngaganggu kana Islam berhadapan jeung aing disabatkeun lamun lalaki nanti lamun hayang jadi pamajikanna jadi janda lamun anakna hayang jadi yatim sok cegah Umar karena nyebarkeun agama Islam gitu. Terus buat kana Islam pang tegas-tegasna adil disebutna kan al-Faruq disebutna ge. Maka cek Rasulullah SAW cenah ndika aqwakum fi dinillahi Umar ari nu pangkuat-kuatna diaranceun kabeh teh nya dina tidak agama teh nya Umar. Qaulul haq anu nyarita bener can pernah salah. Wani haramnya haram jadinya Sayyidina Umar asal atuh ka minum arak ditinggalkeun sabab naon? Sabab aya perintah dina ayat turun ayat Al-Qur'an tentang haram langsung ditinggalkeun. Binasi di antara manusia min sidikin di para sahabat anu bener tepang bener teh Sayyidina Umar harta pang tegasna. Urang mah pan lain ya karak jadi ajengan saeutik oge hingga bela hiji kaum anu non anu loba duitan hebat-loba barang berena ka urang atuh nasana jadi halal jadi halal ya kitu belegugna teh sakuduna kudu sieuna teh kudu Sayyidina Umar haramnya haram halalnya halal. Jadi ieu natelakeun yen Sayyidina Umar bin Khattab teh ngarupa rujukan nya contoh urang nu utama nya di dunia dina hal as-shalawah pidin teh tegasna kokoh dina nya ke agama jeung ngabela agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan kesaksian yen umat teh pangkuatna dina urusan agama Allah jeung pangwanina dina nyarita bener qaulul haq wani Sayyidina Umar mah kajeun dimusuhan ge. Sifat tegasna Sayyidina Umar lain ngasa ukur karena urusan batur tapi dimimitian tina disiplin naon anu ketat kana dirina sorangan sehingga lamun tersebut kana ka Islam eta Sayyidina Umar bin Khattab mencintai Rasulullah begitu cinta sampai calon teh saudara Sayyidina Umar dibanding urangnya ka pamajikan jeung ka budak dibandingnya urang kanu jadi diri sorangan aing leuwih nyaah ka bagina Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga teu bisa jauh dengan Rasulullah. Bahkan ketika pupus lagi pupus Rasulullah terpercaya tuh siapa yang bilang Rasulullah wafat akan aku tebas lehernya. Lamun teh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anu ninggiskeun Sayyidina Umar duka kumaha kajadian. Terus kala teu narima gitu. Sabana saking nyaahna kana dipika cinta kana jadi guruna kana jadi mursidna nyata Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi itunya orang ka guru mah ya. Minta kabeh rupa ge. Ya Rasulullah, jangankan harta, jiwaku dan keluargaku kau masih kurang. Silakan jasadku jadikan sebagai senjata untuk di medan perang. Eta Siti Khadijah ya. Siti Khadijah nu sakitu beungharna hampir menguasai perdagangan di kota Mekah jeung Suriah. Harita naon ketika rek pupusna teu gaduh boeh salma lembar acan. Sababna sadayana diseepkeun kana perkara naon teh kana perkara bebeneran tina agama. Maka naon wasiatna? Ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai kekasihku, andaikan hartaku tidak cukup untuk menebus kesalahanku dan untuk membela agamamu, maka silakan tulang-tulangku jadikan sebagai senjata atau jadikan sebagai ujang ngabela kana agama. Saking cintanya. Urang mah lain pan kakarak di bibita saeutik geus tara daek ngaji. Geus di bibitaku perkara hawa nafsu teh geus mau ngaji ta ieu salahna urang. Jadi jauh pisan karakter iman urang jeung karakter iman di zaman para sahabat. Dalam artian kudu naon? Urang kudu berjuang. Minimal urang kudu naeta teh teu bisa total siga Sayyidina Umar atau Siti Khadijah atau sahabat nu sanesna. Minimal urang saeutik-saeutik atulah nurutan gitu. Non cara nurutan teh hiji ge ta nu paling hese di kalian nyata ngalawan rasa tunduk ieu lawan eta teh lamun teu dilawan urang pasti eleh lamun geus eleh urang bakal jadi budakna sakabeh mah kieu nya ieu hampir sadayana lain ka asapun ieu kunaon tara ngaji subuh sabab sare kunaon teu bisa kitu kan eta matakan kalau subuh teh jadi indikator urang teh bener kuat ngalawan kana ngabela kana agama atau henteu gitu. Jadi Sayyidina Umar mah
lain pikeun ka batur hungkul kitu kadirina sorangan tegas bahkan ngancam kadirina sorangan lamun dirina sorangan ngalakukeun pano teh anu ngalanggar kana agama maka dia akan menghukum dirinya. Hei sia mata laun maneh cenah sok nempo-nempo perkara anu diharamkeun ku aing ditusuk sia mata. Ieu cenah mah kadirina sorangan bahkan ka keluargana kakara ka jelema sejen kitu tah ya. Benerkeun heula diri sorangan, benerkeun heula keluarga, karep benerkeun batur. Ku sabab kitu maka anjeunna pantes meunang juluk Al-Faruq. Nyata Al-Faruq teh artina anu bisa ngabedakeun jelas antara anu bener jeung anu salah. Ya Al-Faruq maka digelar dibasihan gelar ku Rasulullah. Maka maksudnya ieu nembongkeun contoh nyata figur ideal ya. Rasulullah SAW cerita tadi teh terus dina cek Rasulullah SAW teh hatta sorot tapi kabukti al-amsal pirang-pirang ibarat terus tadrobu bihi eta dijadikeun contoh kalawan umat bi adlihi dina keadilanana nu dicaritakeun aya gubernur gitu di kota Basra eta gubernur teh bertindak semena-mena arek kabangun masjid dina teh di imah Yahudi awewe Yahudi teh awewe tua nini di mimiti manehna boga satpol PP manehna teh satpol PP usir tuh imam Yahudi itu bejakeun urang gubernur atau sultannya gubernur teh arek ngadirikeun masjid jeung tempat ibadah Islam nini teh atuh di harita mayoritas geus Islam kekuatan Islam geus penuh rek bisa naon Yahudi geus tertekan manaon cenah teh aduh si aing kudu kumaha beunang manehna menolak tidak mau tanda tangan moal dijual aing imah urang sana jadi ijab masjid moal dijual oh cenah teh gubernur teh pada gong sia pokona seret we langsung hancurkeun ngadu langsung ka nanti berangkat tiba sok langsung ka Madinah nempangan manehna teh kelantang kulinting mana cenah Sayyidina Umar da eueuh cenah mana sih nu ngaranna khalifah teh mana nu ngaranna pemimpin Islam teh bayangan ini eta pemimpin Islam teh make mahkota make jubah make baju kerajaan gitu pas ditingali we aya keur kieu eta kitu teh di nanti di emperan masjid kemikiran dosa-dosa dirina sieun ku Allah banget kacida sieun urang teh kete di alam teh akibat dosa-dosa baheula sieun teh dihampura ku Gusti Allah bahkan sampai air mata lagi berbekas ngagaris ka ditu tiap malam nangis we Sayyidina Umar matak naros eta sieun awewe teh hei lamun cek urang amang kitu nyebut teh meureunnya cek sasunana ngarencang Sayyidina Umar teh kitu nyebut assalamualaikum ieu teh nyebut teh nyaho urang tapi Sayyidina Umar sadar saha anjeun kami Yahudi di kota Basrah atau di kota Al-Mutahilah Basrah kami arek minta keadilan kanu ngaranna pemimpin Islam Umar bin Khattab emang aya naon pokona tepungkeun kami di mana imahna Sayyidina Umar bin Khattab eta ngarenjang tuh nya cek Sayyidina Umar teh jelema nu ditangan ku anjeun aya hareupeun anjeun aneh hiji raja hiji pemimpin Islam bari jeung aneprok di mana di teras masjid mau kecicing kitu sabari ningalikeun etana sieun aya rakyat anu kalaparan sieun rakyat anu dihina sieun rakyat anu teh sieun aya rakyat anu tekanan teu bisa adil teu dibere keadilan maka Sayyidina Umar teh emang aya naon cenah kami teh hiji Yahudi dibejakeun kami rek digusur ku gubernur samsana Abdurrahman bin Taslam kami terido mau ngajual sanajan jeung masjid langsung Sayyidina Umar nyandak tolang unta dicandak peso atau belati ya atau gawe sama ada yang bilang belati ada yang bilang eta pedang Sayyidina Umar digoreskeun eta tulang garis vertikal begitu hei nini bikeun ieu kas eta kana teh ka gubernur sama bikeun bejakeun ieu di Umar bin Khattab wah ceuk ini teh aing mah salieun aing minta keadilan kalakah dibere tulang tapi kumaha juk jalankeun berangkat tapi ka gubernurna kumaha carana gubernur aya surat aya teh aya hadiah kisah di Umar bin Khattab marencang nah cenah ini make nyaho kami minta keadilan langsung ka khalifah Islam nyata Sayyidina Umar bin Khattab ternyata orangnya seperti ini dipuji-puji ku nya teh
Mana hadiahna ditinggalikeun eta tulangna. Pastikeun ditinggali tulangna garisan naon? Garisan pedang Sayyidina Umar ngagurat ka dinya. Langsung ngarepek leuleus. Teu boga kakuatan di dinya manehna. Langsung ngabebaskeun bahkan dibangun deui cenah sebagian kaum dibangun deui nu geus diruntuhkeun iman ini eta teh. Dipindahkeun tempat masjid ke tempat masjid. Tak kitu tegasna Umar bin Khattab. Bahkan tomboroni manusia sih. Sungai Nil itu sampai sekarang Sungai Nil teu ngamuk akibat kunaon? Surat di Sayyidina Umar bin Khattab. Sabab zaman baheula kerajaan aya Islam eta Sungai Nil teh suka meluap, suka banjir, bahkan suka kering. Maka naon ketika banjir eta biasana orang-orang Mesir zaman dulu itu suka mengorbankan wanita nu parawan, nu geulis, anu montok, nu demplon, nu baheno, didandanan, digeulisan, dipake emas naon, ditalian diteleumkeun ka eta Sungai Nil. Maka ketika gubernur Mesir harita ngadu ieu cenah geus aya pacek kieu. Bahwa naon dia tuh mengadu ke Sayyidina Umar ke khalifah bahwa nanti masyarakat di Mesir takut kena kelaparan atau takut kena banjir. Air itu langsung Sayyidina Umar nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sungai Nil, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lamun bahasa cek bahasa kina mah maneh makhluk Allah, aing makhluk Allah. Lamun maneh ngaranna teh ngarasa makhluk Allah, maka ulah banjir atau ulah garing. Lamun misalkan maneh lain makhluk Allah, maka kami Sayyidina Umar ngajakan perang ka maneh. Ieu bejakeun ieu surat babetkeun ka Sungai Nil, make batu cenah keuleuh. Eta sampai detik ayeuna Sungai Nil belum pernah ngamuk. Eta sampai eta ketegasan Allah ngawiskeun ya karomahnya teh di para sahabatna sebagian ilmu Allah gitu. Terus maksudnya ini nembongkeun contoh tadi teh Sayyidina Umar teh figur ideal. Jadi urang ulah sampaikeun teh LPSMR kakarak mah disebutan ku batur, geus eureun ngaji, kakarak diledek ku batur, geus eureun ngaji, geus embung we. Kantune urang hayang disebut Islam, kantune urang hayang disebut pemuda Islam kan. Tapi LPSMR kitu. Nah, kitu mah Islam geus leuweung kitu. Gitu. Segala perkara orang kudu juprak-prakan migawena ngabela teh. Kan kieu contohna itu sebagai hinaan besar Mbak. Ketika barang ngajak ka temen, "Yu urang salat yu angke itu teh penghinaan." Sakuduna lamun urang tadi ukur boga sifat naon cenah? Ayo kudu sifat naon? Sholabah. Sia mah ngangke-ngkekeun salat sia teh ngahina sia kana agama aing. Sia Islam lain, Islamnya atuh buru salat. Kamu nu ngajak ke salat. Aing mendekan jeung teu babaturan teu jadi babaturan sia lamun misalkan sia ngajak ka aing main PS, main game, aing kudu ngorbankeun ngaji mah kitu sakuduna. Ieu mah lain kalah pimiluan main PS, kalah pimiluan main game. Naon hartina nu kitu? Sedeukeun waktu boga sifat as-shalabah ceurina urang karakter Islam. Wasya kena ku aing dimusuhan dia kajikan ku sia kajikan dimusuhan ku sia daripada aing dimusuhan ku Allah. Berbuka sigat tembus. Lamun sia aya jadi balad aing, lamun sia jadi babaturan aing, maka turutkeun kana teh turutkeun agama. Waktu salatnya salat, waktu ulinnya ulin kitu we. Yang paling waktu salat dipake ulin, waktu ulin dipake ulin, bahkan waktu saleh dipake ulin. Nah, kontraskeun. Jadi teh maksudna naon cenah? Ya, itu dia mana saja tadi. Ya. Tujuanna naon? Tujuanna sangkan kaum muslimin boga giroh atau semangat pikeun nyontoh Sayyidina Umar. Utamana para pemimpin jeung penegak hukum sakamana teu gampang disuap, teu gampang leleh ku naon teh ku sogokan atau ku babaturan jeung panceg dina dalil. Ulah eleh gitu. Sabab urang Islam teh ceuk eta lain hancur ku agama batur lain. Lain hancur ku desakan agama batur lain tapi ku Islam sorangan. Urang teh dijajah ku naon? Lain dijajah ku deungeun, lain dijajah ku batur tapi dijajah ku dulu-dulu rangkene sa Islam. Jadi contoh misalkan urang daripada siapa ngaji daripada salat mungkin jeung urang nonton ieu. Wah rugi siapa nonton sakit rugian mana ke di akhirat. Sampai ya, bukan tidak boleh silahkan aja itu ya tapi sampai ke orang nonton sesuatu sampai ninggalkeun salat sampai ke ninggalkeun dengan ngaji ngahambur-hambur duit
Euforia tidak seperti itu sakudona orang sebagai Islam ketika ada sesuatu kabungahan gitu kan, misalkan orang nonton sesuatu itu waktu misalkan bunga, maka orang kudu sujud syukur gitu ya. Jadi tujuanna sangkan kaum muslimin boga kieu semangat pikeun nyantos jadi umat utamana pikeun pamimpin jeung penegak hukum. Urang ge kudu adil ka diri sorangan ya. Maka aya hakikatina karakter Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nyata naon? Manehna pana dina bebeneran Allah. Nalika batur ngarasa teu ngeunah atawa ngajauhan kulantaran manehna tegas dina bebeneran, Umar teu ngarasa sedih saeutik oge. Kusabab aing ngaji di si bapa, kusabab aing ngaji isuk, ngaji sore, ngaji peuting, aing dijauhan ku babaturan. Bodoh teuing, teu jadi naon? Teu jadi rugi ka aing. Kitu sakuduna. Urang mah lain kalau milih ku di baturan ku batur, milih teu ngaji gitu. Ieu poharananya di dinya teh urang diuji keimanan, diuji ketakwaan ku Allah. Engke kali teh ingetkeun dina surat ieu, ketika seseorang bisa bertakwa seperti itu, hati namanya geus bisa ngabel agama, maka tong keung anu bakal ngabela urang sa Gusti Allah. Sanajan urang kudu bejadada ayeuna naon urang palastra atau misalkan jadi meninggal dunia geus aya jaminan ti Allah nyata al-jannatun naim, nyata surga anu pinuh kanikmatan dunia masa kedeung. Wah terus si barang ngabela agama so suci so ieu gak penting orang paehan tong sieun kadang-kadang dibela ku Allah dina agamana lamun urang can beres tugas dalam dunia atau urang mulang ka Allah dengan cara misalkan didolimi ku batur ku sabab urang ngabela agama tong sieun Allah bakal ngangkat diri urang ka surga musnahkeun musuh-musuh Allah pan kitu janjina ti Gusti Allah ya. Iya makan urang mah kadang-kadang ke urang jadi pimilueun ka batur resep itu milu sanajan mah kudu ninggahkeun. Bahkan bukan hanya orang lain, keluarga gelawan. Karena masalah beneran misalkan contoh ya. Urang teh aya jadwal pengajian atau jadwal teh aya urang teh dilarang untuk ngaji kecuali geuringnya misalkan kecuali misalkan teh geus cenah rek ngaji cenah enak mah geus cenah mah tinggali di dinya urang kudu taat jeung tumut kana jadi hidung teh dina perkara anu bener anu salaman tong diturutan kolot ge. Kalau doraka beureun ngaranna anu kitu mah sampaikeun ka ulah ngaji ulah naon kitu kan kalau doraka nitah anakna ngojay dina neraka mah urang mulia keneh Allah mah nu nyiptakeun ai mama misalkan ai bapa mah ai mama atau saha we ngalarang ka urang makhluk kuatan mana makhluk jeung khaliq. Tapi urang asal dina jalan anu bener. Boleh kita memilih ketika jalan bener, oh iya perintah kalau teh salah ya dina agama. Mau diturut urang, mun teu naon teh jadi dosa. Nu jadi dosa teh ketika urang misalkan tidak hormat, tidak nanaon gitu. Tapi ditinggalilah kolotna, ai ngajarkeun kana teu bener mah jangan. Kan lo baca mah enak di mana lamun kolotna bener mah pasti nitah ngaji saya, pasti. Ngaji sia maneh ka ditu maneh mah geus aya guru nu ngajar oge tara daek ngaji dambung bahkan ciri tadi teh manehna teu boga asolabah kawan. Jadi ibadah teh karena batur teu ditanya ku batur eureun ngaji teu ieu eureun ngaji naon nu kitu lain Islam nu kitu dina jihad hakikat nya ieu. Nya Sayyidina Umar teu ngarasa sedih oge sanajan batur ngamusuhan bahkan anu baheula dulu karena disebut lagi junut batur jadi dulur ada perang jeung manehna nya teh Khalid bin Walid teh batur deukeut teh batur gelut baheula. Nah dina jadi perangnya teh jadi gelut dina harita dina perang Uhudnya. Maka dina teh bebeneran geus ngajadikeun Umar teu boga babaturan kitu mata kanaon. Ketika kalian boga gelar ustaz, jangan berharap orang lain suka kepada kalian semua, jangan. Ya. Apalagi nu urangna frontal, nu urangna wani, ya. Nu urangna berani, henteu elem-elem gitu ustaznya. Ustaz cenah itu kumah-kumah wios. Teu beunang kitu. Nya cek Islam teu meunang, cek Islam meunang nya meunang. Biasana jelema karena teh ka ustaz nu gede gitu, jelema teraresep ulah elem bem gitu kan. Ulah segatai kotok gitu kan nyasal ya bener. Nah biasanya jamaah ustaz mulai gitu teh dipikaresep ku batur
Jadi kadang-kadang heueuh ari-aripun mah sumun kieu tapi tukang mah ngomongkeun. Bahkan bukan mengomongkeun tapi ngendalikeun batur supaya naon? Supaya tepi karasep ka ustaz eta. Di note di ieu diisukeun teu pararuguh gitu. Asreunkeun anu ngabela eta ustaz saha Allah tong sieun ya. Maka eta dina ilmu dina jihad sufistik nya urang tingali dina hakikat sufistik. Ieu Sayyidina Umar geus leupas tina panyakit ria jeung tamahu. Tamahu teh rieu teh lapar ku pamuji manusia nya. Tapi Sayyidina Umar ukur nempo kana Allah. Segala apapun untuk Allah dan Rasulnya. Hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Pandangannya hanya Allah dan Rasulnya. Nepi ka setan oge sieun atuh. Tomborani berhadapan one by one ya. Kan aya dulu teh aya one by one, hiji lawan hiji aya salome teh satu dilawan rame gitu kan eta. Eta manaon sehingga si setan ge sieun saking nona saking tanah teh asuna saking Sayyidina Umar pacu dina agamana. Tomborani berhadapan ningali tapak lempang Sayyidina Umar setan teh ngaliwat mitakeun nya. Saya teh keur mudu deui bari jeung keur gagaleongan eta teh saya teh mabok nah buat tapak Sayyidina Umar dina wah ieu mah siga urut dak ambeuk ieu urut suku Sayyidina kajen kana milih jalan kanu jauh dibanding kudu ngalewatan bekas Sayyidina Umar sakitu teh kana tapak sendalna hungkul komodi lamun misalkeun jeung jenisna maka hikmahna naon? Hikmahna nyata kekuatan hukum jeung keadilan ya. Hiji negara atau masyarakat bakal aman tur tentrem lamun pemimpinna boga sifat tegas cara Umar bin Khattab moal aya hukum anu seukeut kahandap mintul kaluhur moal adil. Korupsi ayan itu mau khayam atau ka penjara mau khayam mah gitu. Kunaon mana mau khayam abdi teh gaduh istri rek lahirkeun di penjara bener gitu kan anu korupsi di penjara dengan 1 tahun korupsi miliaran rupiah gitu kan anu mau khayam nu mau ieu penjarana hampir 3 tahun hukum pamajikanna keur lahir geudeun gitu kan lamun aya pamimpin samodel kitu mau aya masyarakat model kitu ningalina ya terus oke kaduana hikmahna boga wibawa Islam nu agung nah ieu teh kemorotot nanti Islam teh geus merosot nilai moralna geus hampir kajajah ku budaya batur ya bener dina KTP mah Islam bener di masyarakat mah loba masjid loba toa sing geuleung adan tapi lihatlah saking banyakna toa sing gorowok di ditu adan memanggil-manggil untuk orang salat nah masjid eta nu loba mana teh anu nah masjid anu loba kitu parinu henteu mimiti duhur, asar, maghrib, isya nggak sakit we pada ajil mah teh masyarakat teh loba ieu tandana geus merosot nilai keislamanan geus eueuh nilai keislamanan sehingga cek Allah dengekeun tinggal tungguan we ke dipilih ku Allah dimarawatkeun heula nu iman sesakeun anu munafik tanu model kitu ngaku Islam tapi tara daek ibadah munafik dia sesakeun ku Allah jeung nu kaum musyrikin anu sesakeun ku Allah teh dan datangkeun ku Allah mimiti dukhon teh jamilih memilih kita nu kaisep eta dukhon ku jelema nu iman gelepek maot kalian bunga eta mah tiis kana awak gitu dukhon teh ai baki pikeun zaman nu kafir murtad munafik panas saperti rek kabeuleuh sawak-awak sampikeun ka jero-jerona gede pilih tacek Allah ieu ku aing cenah nu iman anu bager anu ngabela urang geus dicokotan ku Allah sok dieu Asrafia sangkala teh tiup geus waktuna sakali tiupan hancur sakabeh tidinya nah tadi dinya geus eueuh dibatos engke abadi salilana disiksa nauzubillah min dzalik ya Allah ya Rabbi urang masih tong si aya tong bisa seperti kitu nya eta tadi teh wibawa Islam anu agung teh geus eueuh zaman ayeuna ku sabab jelemana geus FM atau jelemana geus kadang-kadang kaugo teu pantes ya nu katiluna nyata muhasabah hikmah pandangannya teh hikmah pambadana nyata urang kudu tegas heula kana diri sorangan terus ka keluarga ka sakasur kana sadapur teu ge salampur gitu ya gitu nah ieu jadi ulah sampaikeun urang naon kabatur bisa ieu aya urang nahan henteu
Wa ammaraqatu jeung ari sifat leuleus hate atau lembut hate ala mu'minina ka jama-jama mukmin payakuna mangka eta bukti jama rahiman bihim anu mikawelas ka maranana musbiqa alaihim tur anu mikadeudeul karunya ka maranana wa dalika jeung ari anu karitu teh min man asrafil akhlaq eta ka asup pamulyana akhlak wa abdalil hisali jeung pangutamana pirang-pirang pasifatan wa bihi jeung kalawan eta sifat riqah wa sopageus kasifatan saha ai Allahu Gusti Allah rasuluhu kautusanana faqala kalawan dawuhanana laqad ja'akum min anfusikum rasulun azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim eta dina surat atau wasuk dibaca dina misbah balanya. Maka sancan dina sekan 100 dina bab sancana eta mu'alim nya anu ieu ngajelaskeun kitab ngajelaskeun ngeunaan sholabah dina bagian ieu mu'alim kabahas lawan nyaeta ariqoh teh leuleus hate ka sesama muslim dihina oge Islam cuci we urang salat ge teh ieu ge sok urang boga teh mana Islam salat sia geus adan angke tong kengke sia teh kecuali manehna bergawe karena salat sia. Kalian kalau jadi bos, ingatkan kudu tegas ka saha karyawan. Waktu salat beres adan. Ya urang kabeh gawe tanggung bos. Eueuh sia teh salat sakali PHK langsung kudu gitu. Maka naon usahana bakal maju. Lain korupsi karena waktu salat, gawe cenah salat duhur malah aya kena waktu asar bang kodokeun we. Urang hijikeun we cenah. Atau orang jamaahkeun we, urang kosorkeun we. Geus kitu mah hancur. Nah itu menang, tapi kan aya aturanana dina pigi urang iraha urang bisa ngajama, iraha urang bisa ngosor, iraha urang bisa ngodo aya aturanna. Ieu mah kan aya hiji perusahaan anu naon, anu ngalarang salat zuhur kusabab gawe hijikeun jeung asar. Sabab manehna nyaah kana waktu jang gawe, eta cilaka. Jadi tadi mah as-shalabah imang ngejelaskeun tentang ar-riqah ala mu'minin leuleus hatena cimpul. Hiji mukmin anu sampurna kaimanana moal boga hati anu teh mau boga hati anu teh aska kuat tawaccul teh cuek ka dulur saiman sabalikna hatina bakal gampang teuleum kana karunya pinuh ku rasa welas asih ya. Oh jadi maksudnya bukan lawanan tapi hiji Islam ge tadi teh hiji kudu as-shalabah tegas dina agama oge kudu ngabogat ariqah ala mukminin leuleus hate ka saumnya tanya ahan deudeuhan karunyaan gitu kan tulang tulung gitu. Jadi makanan lamun si ucup tinggal gering teh si ucup gering gering kurang berobat encan kurang kita berobat teu boga duit si barat teh yuk urang papatungan bikeun ka si ucup ye sing bisa nanti sing jadi naon jadi bisa berobat jadi wasilah cageurna maneh sehingga maneh bisa ngaji deui ta eta cenah ala pamulyana ku sabab manusia nu panggeus hate di dunia nyaeta Rasulullah. Nya sakumaha anu diunggulkeun dina surat At-Taubah atau 128 yen Rasulullah kacida beratna naon mirasa rasa ningali umatna susah tur kacida deudeuna raufur rahim. Maksudna netelakeun yen kakuatan keimanan sholabah kudu dibarengan ku kaonjoyan rasa kauman atau riqah rasa welas asih. Jadi Islam itu bukan agama yang keras hati. Islam itu bukan agama yang keras, tapi agama yang sholabah dan riqah. Agama nu tegas, oge agama nu pinuh ku welas asih. Tegas dina akidah jeung beneran, tapi leuleus jeung somea ka sasama jamaah mukmin nyaahan deudeuhan barang bere jeung sajabana. Silih tulungan, silih asih, silih asa, silih asuh. Tujuanna sangkan kaum muslim boga sifat empati nu luhur mika cinta ka dulurna sakumaha mica cinta ka dirina sorangan sarta ngalingitkeun panyakit hate saperti sombong oge naon teu asate qaswatul qalbi jeung egois tak kitu. Jadi urang teh kudu kumaha cenah dina Islam teh dina Islam teh kudu kumaha ku as-shalaka jeung ariqah keduna urang kudu tegas dina agama tapi hati urang lembut jadi sebenarnya teh boga rasa empati anu tinggi gitu ya. Ade kalian ngaji-ngaji teh kageuh keneh teh kabawakan itu teman kalian ke hiji kan asal mah keur ngaji mah gitu dasar gitu emang geus turunan beneran gitu ya gitu ya. Jadi istilahnya urang nu saeu kudu kuat panceuk berarti sakieu pilihan Allah deh gitu.
Nah, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang tidak itu juga Allah beri hidayah. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena hidayah itu prerogatifnya Allah. Kita hanya cuma menyampaikan, mengajak, ya. Tapi ketika dia tidak mau, itu terserah prerogatifnya Allah. Mungkin dia memilih jalan itu karena untuk kesenangan hawa nafsunya. Itu bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.